Pembelian naik, gas LPG naik, listrik naik, pajak naik, ada usaha henteu. Kue deui neangan gawe teh. Ada meni pagujut ieu hirup teh. Kumaha cenah pamarentah teh? Ongkohna keur waktu kampanye cenah arek serba terjangkau. Buktina serba-serba naik. Aduh aing ah. Sampai kapan harga-harga itu melambung tinggi? Sampai nanti, sampai kita tak bisa bermimpi. Naon nyi? Kunaon ngomong sorangan kos nu ublag, anguran meuli beas ka itu. Ari maneh nyi? Pan ate teu usaha, arek meuli beas teh mana duitna? Matak ge usaha tuh piraku arek kieu wae da beuteung malapar. Pan ieu keur mikir kira-kirana usaha kana naon je? Cing sok pamikirkeun kumaneh nyi? Meuni buntu we pikiran teh atuh ngalamar-ngalamar we ka SGI. GSI gitu. Nya eta Ayeuna mah ngalamar teh kudu jeung duit, kudu boga jutaan komo lalaki mah. Bari nage aa mah teu boga ijazah nage. da eta atuh sakola teh nepi ka PUAD we jeung bari teu tamat deui ongkoh. Geus atuh tong kasusuyan era Atuh ngagiling-ngagiling bata we cara batur. Obong-obongan nyi kamari ge ka imahna Bos Bargani, ka imahna Bos Apur, terus ka imahna Mandor Iut. Geus arayaan nu gawena lah akang ge lalieur ieu teh. Halah, ya amah lo baitan wae. Ngomong we hoream kitu. Itu si Nyai, mari teu percaya ka salaki teh. Atuh dari kita ngalamar ka GSI, eueuh ijazah na di kita ngagiling bata. Eueuh lowongan kumaha deui atuh? Teu nya eta age keur mikir ieu teh. Ngan mikir we iraha usahana. Abdi inget Inget naon? Kan bare teh urang teh pernah ngajual agama ka Mang Dikman. Juga setengah diacan kumaha we tagih nama ka itu. Nya kan boga tagihkeun. Cemerlang pisan ari kamu nyi pikiran teh amal geus poho teh. Hari kana pigueutkeun mah jenius atuh abdi mah. Dasar Nyai nu geulis sasalah ngomong. Ih, sok atuh geura init ka itu. Teu gawe arek ini telah Ya hati-hati di jalan. nya. Andai kata aku di mobil itu. Euy, Laju juga lagi di mana ya? di lebak air tancap cenah. Lebak di mana? Tadi sungapan. Ada pukul tahu bulat mah nyaho wae. Sudi Sok yang pas saya ilah jote. Kamu olahraga dangdut mah. Kitu so teh mun mabok. Nonton film mah teu kudu jauh-jauh atuh. Mending nepo sagi di YouTube. Naon sagi teh? Arsia orang mana? Berarti nyaho sagi teh. Heuh naon belegug teteh hartina? Sagi teh. Pas lagu mau gilang belegug. Oh, emang aya filmna kitu? Matak ge, boga HP mah tong nonton bokep wae gracia. Kali-kali mah nonton YouTube geura. Si Ajik nyaho ingatara nonton bokep. Naon cenana cenah euy? Soleh vlog. Nah, jadi kadulur-dulur khususna kalau lagu ngomong girang umumna kabaraya nu di kota. Kana kamera tuh belegug. Pemirsa bioskop Osagi, saksikan dan tonton terus karya-karya kami di Balada Osagi di episode selanjutnya.
hanya di channel YouTube Soleh Vlog. Like, share, dan sebrek channel ini. Subscribe belegug. Tah eta naon bieu teh? Subscribe. Pokokna mah eta lah. Belegug hayang aya kebegug eueuh. Hese ngucapkeuna lah. Jangan lupa klik gambar loncengnya, dan acara ini didukung sepenuhnya oleh PT Piscok dan Basreng Mang Sopo. Yuk kita nonton lagi cerita Mang Sopo selanjutnya. Yuk Kang, duitna. Wah, terima kasih. Sok. Nyangakeun mangisnya, ditampi duitnya. Ya Kang, abdi ge ditampi manguna, nyangakeun acisna. Oke, thank you, Sok. Sami nuhun Kang. Saya pamit dulu ya, mereka jampor dulu. Oh, Kang, mangga mau ngopi lah. Di rumah gue banyak, Sok, kopi mah. Oh, di warung kota Kang. Ari kamu sok culas, we. Kata Batu gini, barang kolot adalah barang anak. Ya Kang, sok. Ya ini itu ringgang di dia ge. Koplok siang ngusir. Ya tuh gua edit dulu. Ya Kang. Lobatan euy mulungan teh sluk. Menang sakarung lo. Wah, aya nu mang di man. Jakeun aku urang. Cukuplah segitu ge lobanya. Loba lah, geus we. Geus lah aing turun geus loba mah. Heeh geuning lumayan euy loba. Cukup sakitu malah. Ayo bawa. Ayo. Lalor hejo kena naon euy. Aduh wes ya ngomong teh. Biasa ye, lantrak lintrik yang api duiteun. Kira aku rantak rintik jadi duit nyagawe atuh. Gawe mari puh stedar, mingkena jadi ketua. Ketua naon euy? Ketua nganggur. Lagi luan maneh jadi komunitas. Aya-aya wae maneh mahem, ripu atuh jadi tukang nganggur mah. Ari sia badar. Yeuh, dalam kusia aing serenge ripuh teu. Tapi senang jika nama geuning. Petake tawakan nyebut ripuh, da senang nganggur mah. Yang udud tinggal menta, naon-naon tinggal menta. Menta ka saha? Ka bos mangu. Saha bos mangu teh? Ari si kuple. Patake si beungeut sia belegu dari udang isuk teh. Dan hubunganana jeung si beungeut isuk-isuk. Tuh dulu si Sopo. Ayeuna geus jadi bos mangu. Oh si Sopo bos mangu teh. Jadi mana teh rek menta japuk. Lain japuk tapi jatah. Caduk jeung tai sarua teh. Nya sarua tuh, sarua bauna. Eta ge kitu japuk jeung jatah sarua pedona. Heeh, nu sia we lah. Make jeung jijigan kana aduk sagala. Yeuh, dengekeun. Jadi tukang anggur mah loba idena. Ide kumaha? Lah, deuleu wengke. Sok geura asuplah ka komunitas kami. Oke lah. Berjalan di situ
Jelma tara boga duit dari mana rek kamarana marane? Alah, aja jelema teh eling dah. Apa kamu kucing ngomong teh sembarangan hari kamu jelma kaya gitu. Sugar aing teh kada nyieun. Aku nganggap torek sih ya. Bawa apa kamu teh Cuk? Ieu Kang. Saya munding. Nah, atas seteker hidup Mang Balangsak ditambah Mang Gua Taikeup. Nama Balangsak aja kamu mah. Arek dibawa kemana teteh? Rek ditaklokeun kana betek sia. Jelma tara boga duit, kurang ajar sih ya. Udah empat. Kontong lompat sih ya. Koplok teh, ada wae. Kita jelma tara boga duit. Halah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia ku aing. Kutuk mah kurang nyatu, kurang vitamin di ongkoh. Nanti jabrik, ngomong kita mana we? Bingung satu ieu teh yang paseha we. Da si eta mitina. Maneh nu mulai? Siar awalna. Maneh nu ngawitan? Bingung satu aji. Arang siar rek kumaha ieu teh? Aya naon jang menira riweuh. Tah geuning biji ari ku riweuh mah. Aya alusna euy. Maraneh ribut teh maksud jadi keluar. Aya naon jang? Kieu mang. Uing ge arek ka mamang aya bisnis saeutik. Oh, arek ka kuring. Sok atuh ka caroro jang. Ya bisnis naon jang? Kieu mang. Uing teh. Sama tablo ari ngomong teh balham belehem. Hukum ada tuh. Kieu mang, itu boga mangu sakarung. Rek dijual ka mamang. Boga mangu ti mana maneh? Eta teh di Sikutu, di Cikorea. Cikareo meureun. Dah heueuh muhun eta Cikareo. Meni diborong segala Asia. Heeh, muhun segala. Baik atuh ah. Oh, sabaraha kilo eta teh? 50 kilo mang. Oh, besok atuh dibayar ke mama. 1 kilo saraunya. 1 kilo sarau. Ngarodel we ari si mama. Di mana aya 1 kilo sarau? Ai 1 kilo goceng maksud teh jang. Tah, mah eta kaharti. Segah mang. 50 kali 5 teh 500 nya nyamang betul 120 ge. Adisia saya di bawah bisnis teh jempe belegu mengkana duiteun we eta mah apa biasana ge sok make kalkulator heula atuh da aing pinter tapi bodoh. Sia bodoh gede leho kamu maneh nya bodoh nya tetep bohong janeng bingung anjing sakali ge tinggal di yo duitna atuh jang nya hatur nuhun mang mangga tuh mang wing bade mau bisa lagi dieu oh nya mangga jang. Yuhu. Aida, kurang mau kopi jeung udud. Yuk. Mana mak kopi nawe hungkulnya brignya. Udud nama ulah. Nah, mah kitu sih ya. Pan ieu teh hasil ide aing. Minggus teh ngan getreng we. Oh si Sopo bos Mangu teh. Jadi maneh teh rek menta japuk. Lain japuk tapi jatah. Caduk jeung tai sarua teu. Ya sarua. Ah, siapa lagi ya? Cen. Wah, ayo mau mangu. Jangan lupa klik gambar loncengnya dan acara ini didukung sepenuhnya oleh PT
Piscok dan Basreng Mangsopo. Hehehe. Sorry, aing kasih. Abdi inget Tarik. Tarik. Ah. Kamu kira kemarin